bentar kudu apal meureun. Jabar hiji deui nu mata kalan hanjakal teh ya Allah, awewe mana parwan mana randa mana bege bakalan hanjakal lamun apal eta masalahna ceu. Isi kanjut na weuh hiji meureun bakalan nyanggeyeng makanan meureun. Aduh moal saimbang meureun kumaha uing atuh. Meureun eta mah kena dirajang teh meureun dijengjot sabeul. Urang lamun digawe teh bakalan nyanggeyeng atuh. Duh budak, kamananya nok? Kita angan teh. Panci kieu teh can uih keneh bae. Kapana? Jangan sinok teh. Capek, mak teh neangan kamana-mana nah. Padahal mah kumaha ge ari nok mah moal dijodohkeun ieu. Budak, aing sisipan bae lah. Lumayan tambah hiburan lah, ubar capek. Wah, yo, empan yo. Budak teh tekan tempuhun sugan ya aing sakieu gedena jiga munding hideung. Ayeuna nanarahan nubruk jama keur leumpang ditubruk. Jurig bang, jurig. Jurig di mana? Di situ. Jurig di mana? Tuh di situ, di pangkalan. Monya tengah poe aya jurig. Tadi ngadengnya suarana. Nya deh. Ulang balik ke. Kayak disamper lah. Umang. Yang saya nama balik. Balik, adi tuh balik. Ayah kada sing labuh deh. Balik. Ulah lumpat. Sing labuh. Samperkeun ku aing lah. Jurig ding deh. Monya tengah poe aya jurig. Ding di kayak kieu. Poe jurig. Tutur ngariwik sugan. Wah, aya jama deui bae tah. Si mandor goblok. Mana eueuh? Jurig di mana barudak? Lumpat we saparan Pak. Jurig di mana? Jurig besin. Yo nu kos kieu. Masieun ieu. Jurig mah mamalah jurig kieu. Bangsa. Ini. Tapi jurig ting kita sorana bae na teh geuning. Anak teh dah nyane, lagian anak aing yang dijodohkeun sagala dah. Aduh. Karma ya teh karma. Aduh. Ayam itu di paraban awal. Aina jikutna hese deh rodok kieu mah. Aduh. Saha eta? Amjada aing keur ngarit ditajong sih. Aduh. Aing nyeri ya lagi lah. Eta lumpat saparan-paran. Gua mah magicom, digeuleuh banget. Kena praja tai dia. Kena di di dia nak. Jauh hadap we numpra. Aing teh. Tadi teh sisiwan bapaknya nih. Pas tadi kurang di sisiwan teh. Kakak urang seserian bae ge. Engkos juga nusiun pisan bongetna teh.
jaba wo irungan juga jahe nang mek frek gitu lah pokoknya mah. Lucu ada bener iseng Aduh. Ampun, pantesan orang tadi sampai ngajungkel ditabrak kan babe urang nulung patenya. Aduh. Cek ngomong-ngomong, Kasina kemana? Oh, heeh. Aing teh kerean si Enok. Si Enok diisuk dan balik. Ih, ka mana tuh? Suka pugu ge ieu teh keder neangan teh. Di ka mana-mana eueuh neangan teh. Diisuk jabatan emam. Kade sing diculik ku om-om. Om-om tingku brones. Tuh main nama. Kesepena ge eta opa-opa Korea. Bentuk nu kitu ieu. Oh, sugan sepon ka opa-opa Korea. Heeh. Kayak orang gampang nyamar jadi opa-opa gendar bawa naonnya orang lah. Untung diingetan. Urang jadi inget ke anak urang. Terus lah nama sama balik bae lah. Ya tuh kade aja tadi. Bising ieu teh. Oh. Cek kela. Telepon teh jang urangnya anakna. Harinya aneh. Kudu kamandi deh atuh ieu dulur bisa eueuh bayangan di kudu kamandi di tina pengejaran itu manusia eta. Aduh Gusti, kudu kamandi atuh ieu aing. Ting, nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nu takak. Aing mah tulungan kuing aduh. Aing mah diuber-uber ku siluman aram jadat di kamari keneh teh nyampur kamari aing ieu. Bukan aku nanya. Macam mimin kudu Kajian dia mau biuknya tenang di sugan. Ini lah ini. 47 peting yang teman ini. Sugan. Disolatan sekalian moal. Ku menangis merasakan betapa rungkatnya bengatku selama ini. Aduh, ya Allah, nasib. Untung ayah dulur dengan sabelah, nu jadi bibi mimin denok. Mun teu aya bibi di mimin denok aing kudu ngehes di mendi, buah-buah dina anggrong leuwih rupin teh dina anggrong leuwih kamalayan. Nuhun bibi, diampihan nepi ka dangdanan siga Syahrini kieu ya Allah, nuhun bibi. Eta budak, kalau ngadon molor. Kata si Denok. Ya Allah, teuing karunya eta budak teh. Jangan digudangkeun lah. Astagfirullahaladzim, ieu ponakan aing. Estos gue jawak pisan calangap, nak. 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 Udah nak, mam heula. Nih. Udah heula sudah. Mam incan. Acan itu teh. Kedengekeun musik tapi ngadon AS. Mam heula nak. Mohon ke gampit ya. Aduh, mimin. Sok nak mana? Calik di dia. Nya ce. Sok calik. Ieu teh geuning balios ledempangan tadi turut jalan siga nu edan meureun asa nyari awak ngadon ka AS. Tadi ce. Ieu teh aya naon, Nop? Ka dieu teh utan utut kos dia mah stres. Uyuhan panggil deui ieu jeung imah bibi. Tos di mana deui si Nop teh? Kieu bibi, lamun ek dicaritakeun mun sedih, abdi teh ti kamari teh nya. Caritana teh abdi teh nuju nganteran si emak geuningan nepi ka bobokotna ti balik, nepi ka deungeunna amburadul dina gawirunan abdi jurung ka jumpalik dina petakan bolet batur. Jol ai pak teh si mandor. Ai si mandor nyarek-nyarekan ka si emak teh. Ngadon ku abdi teh ngadon diguribageun beta si mandor goblok eta teh tah. Ai pak teh geuning jol ai bahasa cenah ke dijodohkeun jeung anakna nya abdi teh embung meuring mun kasep mah mending kajeun mun kasep mah beungeutana. Pokona mah siga jarang menangan duruk. Lain ganteng anak pamandor teh.
Bibi lamun ganteng mah urang moal abur-aburan, moal turut jalan di Gajah Maedan ka dieu. Uyuhan, mata ge uyuhan nepi ka dieu teh Bi. Mun mun ganteng mah kahiji geus siga jarami ngaduruk. Kaduana meuni leteng siga kabentar guludug tengah poe. Kabentar guludug apal meureun. Coba hiji deui nu mata kalan hanjakal teh ya Allah. Awewe mana, parwan mana, rangda mana, bae ge bakalan hanjakal lamun apal eta masalahna, Cuk. Isi kanyut na wah hiji meureun bakalan nyanggeyeng makanan meureun. Aduh moal saimbang meureun kumaha uing atuh. Meureun eta mah kena dirajang teh meureun dijengjot sabeul. Mun bakal nyanggeyeng aing mah. Berarti nyana kabur ka bibi teh karena eta. Ukurnya teuing atuh. Terus atuh teh kadituna kumaha? Si emak, Heeh. si emak teh. Duh tadi namanya nok amoy teh nya kasih emak teh nepi ka dianteun nunan paduli keur mah bapak ayeuna mah geringan bae. Ayeuna mah ge setruk kadon ngarenyon bae di imah nu usaha teh si emak. Si bapak teh nuju setruk bibi ayeuna teh duh. Tapi ayeuna mah kalah hewa kasih emak mah. Karena dijodohkeun jeung anak si mandor meuring nu kasep. Aduh ya Allah lamun geus nempuh banget eta geus inget karena beut eta bayangan asa hayang utah orok aing mah beneran supanan lagi Gusti. Aing moal aing ngambung gajenting jeung opak Korea aing mah daek mun jeung opak Korea. Aduh. Korea halus. Heeh. Mani halus, mani marulus, sarua jeung nu di Arab teh ya. Bibi Oh si bibi teh kan tos di Arabnya aku teh mata eta. negara gede. Mani meunah eta. Dibandingkeun jeung nu di Taiwan ge abdi nu di Taiwan masih sararipit karena resep bararodas eta mah nya hideung nya bolotot. Aduh ya Allah Gusti mbuh aing mah. Geus pokona mah ayeuna mah nok amoy mah bakal hewa kasih mama erek modar, erek asup kana sumur, erek kageleng salender ge madia bonganana dijodohkeun jeung kitu patut nok embung aing mah bibi ayeuna mereknya lindung we di bibi boh dagang peuteuy atuh, boh dagang terong galatik cecendet ek jaat ekon kajeun urang mah nok mah ayeuna mah nu penting mah numpang hidup jeung bibi nya. Atuh ulah kitu-kitu teuing nok karunya kajen kitu ge eta teh indung maneh nu ngaluarkeun dina beuteung kehang dikutuk sugan jadi hau hajatan. Atuh bibi ulah kitu-kitu teuing dikutuk jadi hau hajatan meuni teu keren-kerenna atuh pak dikutuk teh jadi Angelina Jolie boh naon mun jadi Angelina Jolie mah aing daek mun daek atuh Alicia harinya neh disapa hayang beli Angelina Jolie teh kieu babanya ampun babanya ampun daun kok aduh kieu babanya bantuan kenapa yang kudu ngakan asbak mah nu ngabibi teh geuning aduh kieu kan itu bantuan Thank you.